Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumping deui nya di bagian yang ngadamel balong. Ayeuna nama abi bade ngadamel pager. Yo ieu bade ngukur heula lah, ngukur masa kira-kira we nya. Moal ket diukur ku meteran segala lah. Kira-kira we ku awi saya panjangna sakieu paling oge. Tah sakieu paling panjang oge awina teh dugikeun ka dieu daek sabeula-sabeula moal disakalikeun sakurilingna. Soalnya hese nih kalau kena kata lamun dipengkol kena hese berarti sapanjang jeung satengah sapanjang awi ya jeung satengah berarti kudu dibagi dua tanya beren satengah heula tuluy ka dieu na hiji tah sakieu nya ukuranna teh palawargi sadayana ayeuna bade nyana gaji heula orang potong kura gaji kawas kieu dipotong. Waalaikumsalam. Dipotong heula kura gaji digosreng-gosreng tah geus dipotong kieu da hese nya diganyel ka abdi teh ngarah babari diganyel dibelah heula nya da teu aya kampak jadi mulahna teh ku bedog abdi teh saayana sakuatina ku bedog lah bari ditakol bari panakolna ge da hese lah neangan anu rada teuas aya we saayana ieu beunang dibelah di kieu ditakolan lah sabelahna oh oke tah tingalikeun nya palawargi ayeuna dibelah heula da betahna mah ku kampaknya beledag sakali ngadek meureun belah tah kari nincak orang teh ku sampean kala ieu hese euy angganyel heula lah angcirian heula tah beunang dicirian di jejek ku orang teh anjir hese euy tah lamun hese kieu diganyelan ku urang teh kunaon nya neangan ganyel anu rada gede bisi hese kieu mah neangan suluh geura ngarah hese kieu mah ganyel heula ku ieu ku panakol neangan suluh heula sugan manggih suluh kala neangan heula tah asupan lah bae nu sadeuki heula we ieu ang asupan ang penting masih ngaganyel heula we ngarah engke teu ruksak lamun ku bedog bakal ruksak ya teh mun ku bedog mah bakal ruksak lamun langsung ku bedog di kadek dibukakeun mah karena urang ku suluh enang takol mun rada jauh kayak urang beulahkeun lang anjir ngatulang euy sari tah ini sada beunang ge anjir jauh hese euy dijejek kaur nyepret kana suku teh urang kahareup anjir kaur euy beunang tah beunang sabeula ieu teh jang engke anu dina tengahna pagar geuning anu bagian tengahna ang dibagi sabarijinya sabelah teh dijieun tilu we dijieun tilu lah dijieun tilu garis dijieun tilu pagar engke anu panjangna geuning tengahna makana sok we tingalikeun garang ke videona hasilna kumaha ngarah kata nanti ngarah nyaho pokoknya mah kabeh yang jieun tilu ya teh tilu bulahan anu sabelah-sabelah teh jadi tilu berarti tadi sareunyeur teh jadi genepnya tah jadi genep pamirsa da teu bisa meulahana ang kieu we yeuh saayana sa bari mundur hampura lain nongengan ya teh nya pokona mah bari mundur we anjir asa mah balik we dibelahkeun kieu mah asa mah balik di langsung dibelahkeun mah kudu caca gu bedog keukeuh kudu bedog anger tenang jeung geus profesionalnya ya tangis menang jadi tilu berarti ieu nu sabelah deui bengkung awina ge di bae bengkung gedang kena posisina ieu teh jang anu bagian tiluna ngarah mengkol na balong anu ieu rek dijieun tilu sarua dijieun tilu ieu ge
benang lah ku bedog dikian ge ada power awi mah kudu hati-hati we pokoknya mah pas mulahan awi mah bisi kuna naonnya kana leungeun gitu ta. Jadi abi ge bari rada power sebenarnya mah teh. Mulahan awi mah power. Dalamun engke geus angeus nyieun ieu nama urang neuk-teukan jang pagerna jeung ti pagerana. Da aya nu sapotongna tadinya kamotongna ieu urang jam 3 urang teuk-teukan lah yang jam 3 urang jam 3 peleng berarti nya 3 potong maksudna. Lamun geus 3 berarti sugan aya kene tasa galempeng deui anu hareupeun abi aya kan teu urang teuk-teukan we engke teh. Urang teuk-teukan di bulahan jam pager. Pokoknya tuturkeun terus karena video-video na ieu bakal aya terus di seputaran perkampungan. Da lain teh hayangnya nyeun pagar ku beusi ge tapi mah hayang aya kreativitas urang we da urang hirup di kampung mah nya kudu sagala dibeuli kudu aya kreatifna pisan urang teh. Cek Pade di Mulyadi ge cenah urang teh kampung ku awi lah pokona mah. Dimanfaatkeun aya alam di lembur teh. Ulah sagala teh dibeuli. Esa lagi bisa mah urang pokona mah jadikeun pager ku urang teh. Lamun geus kaburu beurang teuing beureunan tulikeun isukan ku urang pagerna lamun harasa anggeusna ayeuna. Da pokona mah 3 keleng teh kabeh rek dijieunnan heula kabeh ieu teh. Ini sabulah di teh berarti jadi 4 sabulah teh. Nah kene sabuktina we nya saayana pokona mah jadina saayana engke saayana awi we lah tong hayang jadi sabariji nya pala wargi aya beunang kene dijieun 2 jieunkeun kana mah jieunan ke sama hina engke we sugan ngaraja jadi engke teh rada pantes tukang imah aya balong sanajan leutik urang teh tapi rada nyeni nya aya urang kreativitas mah nya aya kreatifan urang teh hirup teh jadi rada indahnya urang teh ari hirup berkreatif mah. Tah jadi suasana di kampung teh karasa gitu karasanya pala wargi sadayana jeung ngadamel pager apa sadayana biasaeun jalma anu hirup di kampung pasti dina tiasana ge bakal hoream nya anger mending kene meuli nya ku zaman ayeuna mah. Tapi abi mah da deukeut ieu lah kana awi aya jeung posisi hirup di kampung matak dijieunkeun ngalawe ke ieu. Deukeut kudu meuli-meuli teuing pir pager-pager wae mah. Tah ieu geus jadi sabariji nya ieu pager enteng loba lumayan. Kayak itu angkelengan deui nu balada anu sesat kene nu beuteung lah urang tuturkeun we tingali teuk-teukan jadi sabariji panjangna akurkeun jeung ieu ya jeung anu keur diteuk-teukan ieu. Tah engke urang lamun ieu beres tapi jigana kalah hujan jadi ieu dituna heula nya pala wargi sadayana jigana mah isuk dilanjutkeun deui nya aku abi engke tuturkeun nya jangan lupa subscribe bola ieu nya subscribe channelna sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadayana hatur nuhun tos nyimak ti awal dugi ka akhir.